Maneh lamun jadi mitoha urang mah pagahan urang kumaha? Kieu naonnya? So. Jadi mitoha kan? Ha mitoha. Jang Dedi. Apaan ieu mah eukeur? Keur jadi cicing heula sia teh. Teu nanaon. Nya. Munana ge mitoha kami nantu wenang. Nya pan kitu maksudnya ieu pan eukeur Mapagahan ka urang. caritana keur jadi. Supaya jadi salakina nu kumaha. Tah kitu. Sok. Jang Dedi. Sumuhun apa? Sanajan anjeun jadi gubernur. Sumuhun. Ayeuna mah da hampura. Di ditu sa teh, di pusat jadi gubernur, tapi wayahna di imah ieu anjeun teh minantu Abah. Oh sumuhun. Semangga. Yaktos diestukeun pisan Abah ditampi ku asta kali kiwa kalawan tengen disuhun dinu embun-embunan. Anjir aing ngomong siga dalang. Gitu. Pokona nitip isin Neng ulah nepi ka dinyeri. Oh moal dinyeri mah. Ulah dinyeri pokona mun nganyeri sia jeung aing. Pan ieu mah nyaah ka budak. Atuh nyaho. Apaan boleh nyaah ka budak mah kitu? Yaktos diestukeun pisan. Teu nanaon. Si Neng ku abdi bade dipunjung dipuja didama-dama moal dinyeri paling dipangnyanungkeun. Satuju. Satuju kan bae daraja ieu. Sok lah. Kumaraja weh. Aduh aing kumaha ieu teh. Kumargikan abdi teh kedah ngajarkeun ajaran Abah. Mohon. Pan Abah nu ngajarkeun ka abdi waktu nikah ka urang Subang tos reuneuh Abah nikah deui ka urang Sukabumi. Eta. Pan ieu mah mitoha. Ieu caritana mitoha ieu mah. Apan abdi teh kedah nauladan ka Abah. Pan Abah teh picontoeun abdi. Nya pan ieu mah Waktu urang Sukabumi reuneuh Abah nikah deui ka urang Cimahi. eta. Nya tilu pan eta mah. Waktu urang Cimahi reuneuh Abah nikah deui ka urang Banjaran. Eta. Waktu urang Banjaran Bandung reuneuh Abah nikah deui ka urang Majalengka. Yaktos naon nu dilakonan ku Abah? Ku abdi bade dilakonan ka tuang putra Abah. Nya aya. Eta teh tanda bakti ka mertua. Nya Abdi teh pewaris tunggal ti bapa mertua. Kela. Eta lu caritakeun lain aing. Tapi si Ohang eta mah. Ulah nurutan si Ohang sia. Tapi Abdi kedah nurut tuturkeun saha? Nya Abah we, Abah nu sumuhun kan naon nu dilakonan ku bapa mertua bakal dilakonan ku abdi. Eta mah beda. Itu mah si Ohang. Sumuhun. Aduh, aing kumaha ieu. Dan eta wan eta mah si Ohang. Sumuhun. Kan naon nu diraoskeun ku bapa kedah karaos oge ke tuang putra ku minantu. Eta teh tandana adil. Adil Pak. Sumuhun. Aduh ulah tuh cabut deui ah. Sabut deui kumaha? Eta ucapan eta. Upami bade mah Abah sareng abdi urang bangor sareng. Atuh beak meureunnan. Atuh hancur yo. Amit-amit naudzubillah. Bilih Priyogi nu tilas abdi pasikeun ku abdi Abah. Sapiraku. Entong atuh Abah. Abah mah tos insaf ayeuna mah. Alhamdulillah. Nya alhamdulillah geus janji. Janji kumaha? Janji kuring teh geus janji ka pamajikan. Sumahon? Moal kawin deui ka nini-nini. Jadi nyari ka nu ngora mah.